Eta duit 20.000 di mana? Berapa atur? Alah, si Nugi disiksa ku si Idai. Wah, ternyata angkat. Aduh. Bang. Duit misalnya. Alhamdulillah, mangi duit. Mungkin ini jawaban atas doa yang hamba ucapkan kepadamu ya Allah. Amin. Jika nama iya doa sholat subuh nu tadi. Si Bona mangi duit Tekanlah menjadi halal. Orang mangi duit Ki. Baraha Bona? Anu 004 Ki. Aya angka 2-an. Terus aya bapak-bapak kerja medut. Di tukangna aya ibu-ibu keur kieu. Kumaha dibawa Bona? Ki. Haram maneh Bona haram. Dagus dilengkon tadi dagus jadi halal. Ieu anger we maneh teh haram Bona. Lamun eta dibawa ku maneh bakal maot sia, maotna dikubur. Jeung deui pas maotna bakal peureum sia. Kumaha sia? Kumaha tuh ge euy? Ieu tuh jeung maneh. Mung urang mah sieun teu nada ya we Bona. Atuh. Nah, mana Bona cicing keneh? Lompat. Isyaratna nempel kana awak. Ame bisi teh genah. Wah, nya Ki. Itu di mana lompat? Dagrugnya euy si Bona. Mana Bona riweuh pas udah bagung. Urang manggih duit, Don. Non, manggih duit. Baraha Bona? 004, aya angka 2-an. Coy, 20.000 euy. Lumayan. Jang beli nasi padang. Terus ayeuna duitna ka mana Bona? Teuneun deui. Nah, jeung diteuneun deui Bona. Daglung maneh mah. Dadun sieun engke maot bakal dikubur. Astagfirullahaladzim, Bona. Ya heueuh atuh maneh teh, maot mah dikubur. Mah nya diseupan. Cek saha eta maneh? Si Nugi, Don. Ari mana eta manggih duitna di mana? Di gang. Gang? Heeh. Di ka mana eta si Dedun nya? Ieu. Di mana nya euy? Jeung pasti akal-akal tinggi. Lumayan dah. Lagi duit Dun euy, 20.000. Duh. Berarti duit anu 20.000. Si Ida euy. Ari maneh keur naon, Dun? Sarua dah, urang ngileung duit. Baraha, Dun? 20.000. Nah, sarua bobo jodoh. Anjis. Mantap kieu duit.
Ayah aja jajan 2 poin. Oh mana Gi? Iya ke santai. Oh. Halo? Aya naon sade? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Teu nyangkanya eta budak leutik keneh geus maot. Benernya umur mah teu mandang budak gede budak leutik. Ari geus kuluna maot mah maot we. Emang maot aku naon sade? Naon? Gara-gara manggil duit 20.000. Oh, duit nah diasupan jurig. Terus diwadalkeun. Jadi we si budak eta teh maot. Oh, gitu. Nah, main Ugi. Astagfirullahaladzim. Eta duit 20.000 di mana? Nang Mangi, Dun. Ayo curigaan si Anugi, duit menang manggih mah. Mana yang diwadalkeun? Terus kumaha tuh, Dun? Ah, teuing urang mah sieun ah. Sini wadalkeun urang mah. Balikin gorengan atuh. Tah, lamun balikin gorengan mah heueuh, bener. Junikna mah teu beuki gorengan. Oh, atuh urang balikin gorengan. Heuh, cik. Tun, Cok, 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 balik gorengan, mau, karena mah buka duit. Cok, duitnya Cok. Dai. Jika duit urang nu leungit euy. Demi Allah, dayain urang si Bona. Ah, iya duit tadi mana? Berarti mana nu mawana? Si barang batur. Nah, ya, bukan. Barang batur. Alah, si Nugi disiksa ke si Idai. Firma, udah kijijina itu teh, obo kemarana. Jamaning langka. Kemana ya ini mau gorengan teh dila. Putus. Dun, Ari mana Bona? si Nugi digebukan. Digebukan. Kusaha mana? Si Idai, Nah, Bona jadi digebukan. duit anu angka 04, jeung anu aya angka 2an, duit nu si Idai. Si Idai. Heeh. Ah, siap euy. Ayo, Bona ayo. Si, aing mah. Balikan. Akan. Jangan mah pinter. Pegawai dengan kamu bukan barang batur, bebas ya. Sabar mana sampai kesurupan naon? Mana kesurupan naon? Sabar mana? Iya, kau tadi sebanyak.